Penak deui jeung Aki. Asa teu karasa saminggu-samingguna teh Soib Kosmo. Aki menakan dongeng anu bener-bener kajadian. Barudak mahasiswa Unpad di Jatinangor ngadongengkeun. Rehna aya hiji jembatan disebut jembatan Cincin. Didinya teh pikasieun komo lamun peuting. Lamun barudak balik kuliah teh tawaranieun ngaliwat kadinya. Peda sok katingali aya nu dagang. Katingali nama siga nu dagang bandros. Tapi lamun digeruan teu katingali, ujug-ujugna leos teuing ka mana. Cek cenah eta teh aya dongengna baheulana nu boga tanah di dinya. Tepati satuju, tepati panuju tempat eta dijadikeun. Dijadikeun tempat anu ayeuna dijadikeun kampus. Kitu cobaan namun hayang nyaho mah ulin ka kampus Unpad Jatinangor. Wanci sarepna di tukanganana aya ngaranna jembatan Cincin. Tapi lamun panggih jeung eta bapak-bapak, ulah sakali-kali ngajak ini sabab bakal menta dianter balik.